Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Riantika. Abdi bade ngalagu basa Sunda. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meter terjanjangna bangun tayak karingrang, kukuna ronggowas rejeng pamatuk nang meluk, ngepak mega bari ibarna tarik nguruk. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, tandang jeung pertangta kaya bandinganana, dipakaginir dipika serat kusah sama, kaya karempang kasieun leber wawanina. Manuk dadalik manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangkok kacarana, resep ngahiji rukun sakabehna, hirup sauyunan tara pahiri-hiri, silih pikanyaah teu inggis bela pati. Manuk dadali ngandung silokasin natria, keur sakumaha bangsa di negara Indonesia. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, nembet terjanjangna bangun tayak karingrang, kukuna ronggowas rejeng pamatuk nang ngeluk, mekak mega bari ibarna tarik muluk. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, tandang jeung patentang kaya bandinganana, dipikaginir dipika serah kusah sama, kaya karempang kasieun leber wawanina. Manuk dadali manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangkok kocarana, resep ngahiji rukun sakabehna, hirup sauyunan tara pahiri-hiri, silih pikanyaah teu inggis bela pati. Manuk dadali ngandung silokasin natria, keur sakumaha bangsa di negara Indonesia.